Nyarios gus-gus harudang can paku bumi abdi seri manehna kalah seri belegug huntuna rembongan loba bah paku payung mah rea geus lale ku duit kalakuan siga suriwi nu aya di kebon awi silih gusur silih gulingkeun rek jadi anak wali nurut ka saha maneh wali atau kambing liar were mending akan belum sampai tibatan paisan kosong diparebutkeun nepi ka paadu nagara diobek-obek nu bener kalah ngajaredok nu loba gaya kalah make dasi padahal hatena kosong paku payung ngaku-ngaku jadi paku bumi zaman kiwari nu aras kala dianggap sinting kudu hianat koks lakte aing apa sahab sia lieur komo aing dunia geus kieu muga dulur saladar saat can takdir hantem saat can kiamat narajang siar siur berita hoax jeung fitnah silih susul ngaku murid wali tapi kalakuan siga nu keur mabok tua saling gulingkeun demi jabatan nu ngan saumur jagung padahal paku bumi mah nu nahan dunya tina bituku nafsu lain nu silih gusur lain nu silih sikut ku batu hudang ulah ngimpi di siang bolong bisi kaburu kiamat cek abdi lieur sia lieur kabeh lieur paku payung ngagelebuk ditiup angin korupsi paku bumi mas cicing nahan jagat kudo ajeng bakti ulang adu domba ulang adu nasib mending adu wirid bari dahar sampai nu masih panas kene hirup teh sandiwara tong dianggap serius teuing nu penting iman mancek hate teu milu ering paku payung mah moal bisa nahan dunya mung Gusti nu miboga jagat raya pergi tiu bak wow reketek baut Caib jadi baik, lebih capek jadi penjahat. Pilih yang mana, jawabnya ada di dalam dada. Tuhan yang tahu, jangan banyak tanya ke manusia. Ada yang pura-pura suci, padahal temannya dedemit di sana. Ada yang tampil lusuh, dikira tak punya apa-apa. Padahal hatinya samudra seluas jagat raya. Dewa yang menyamar jadi sampah di mata dunia. Mula mati datang bikin setan bingung, malaikat pun terpana. Mula mati sang kekasih di balik bayang. Hidup dianggap sampah tapi hatinya terbang melayang. Semua orang bingung mau marah atau sayang. Edan-edanan al-jununu fununun. Khairul junun, junun minallah. Khairul junun, junun minallah.
teu alon. Ngimpi panggih jeung Gusti, hate nyelap ka jero kolong. Rokok eueuh daun sembung diisep menika jeding. Nyimas cerik akang gelo cenah bari jeung ngajerit bingung. Pun bojo bengong budak mabur ningali bapakna jadi sangar. Duh Gusti, naha nasib kieu, naha meuni kieu kakuring. Aing keur demo ka gunung ka langit, ka Gusti. Bisi tota bitu riwe salam dunya nanti. Don't worry, don't worry. Saliwat masih gasinting, tapi ieu jalan batin. Awak nepi ka garing demi bumi, demi Gusti. Balas nyaring ti penting ngagorowo sorangan di sepi. Jalma seri cenah kuring, jalma nu geus leungit jati. Padahal kuring keur nahan sangkan gunung teluncat tina pasirna. Paranehna teu ngarti, akang mah keur tugas ngajaga-jagat. Ciceng ulah diturutan, ieu basa satohan. Aing keur nahan bitu nahan rindu nu leuwih jero di lautan. Aing keur demo ka gunung ka langit, ka Gusti. Bisi tota bitu riwe salam dunya nanti. Don't worry, don't worry. Saliwat masih gasinting, tapi ieu jalan batin. Don't worry, sanes gelo, ieu ngan sakedap ngalieur satohat. Check it out. Check it out. Check it out. Boom. Check it out. Dunia ieu mah panggung sandiwara, nu loba gaya tunduku harta hatena sangsara. Dihudangkeun ku wirid malah kalah ngimpi, hayang jadi wali tapi salat kalah kalali. Aduh liur mikiran cicilan, padahal maut mah teu nunggu cicilan lunas kawan. Oh tenangkeun pikiran, ulah bosen amal, ulah loba pikiran. Jalan ka Gusti mah
Bismi ajin husamin wadar samin syifaul kulub. Dunia lagi edan panggung komedi yang makin redup. Ya Ajun, ya Ajun, ya Ajun, dengar detak nadinya. Banyak orang tertipu sandiwara yang menipu mata. Abu Nawas akhir zaman, gayanya si sok paling suci. Padahal hatinya penuh debat, lupa pada janji ilahi. Ya Toha, ya Rasulullah, Sayyidi Muhammad Abdul Ghufron Waliullah. Dunia lagi liar, pusing tujuh keliling. Semua berebut benar, padahal hatinya makin pening. Allah, Allah. Dunia tertawa padahal sedang binasa. Allah, Allah. Sok jadi pahlawan padahal koplak tak terasa. Mending kita ngaji, mending kita daripada ikut tertipu, pusing tujuh waktu. Ada yang sok paling pintar, tafsirnya kesana kemari. Ujung-ujungnya cari panggung biar dipuji di televisi. Ya Ajun, sadarkanlah mereka yang lupa diri. Sebelum waktu habis, terkunci dalam sunyi. Jangan sampai ketipu wajah manis tapi isi batu. Mending ikut waliullah yang